Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur, wilujeng sumping sadayana ayeuna urang rek ngadongengkeun hiji carita anu judulna Mang Udin si tukang nguseup. Kamari aya pamundut cenah aya nu hoyong caritakeun cenah tukang nguseup cenah da ayeuna urang caritakeun nya. Ieu dongeng kusim kuring di pigawe, mudah-mudahan ngahibur palawargi sadaya. Palawargi carita ieu ngeunaan hiji lalaki anu pagaweana teh tukang nguseup kitu nya. Ngaranna Mang Udin. Ari Mang Udin teh cicing di hiji lembur anu deukeut ka walungan. Kahirupan Mang Udin teh basajan pisan atuh nya. Isuk-isuk nguseup, beurang nguseup, tuluy ka sore atuh balik deui bari ngajingjing jeujeur jeung ember. Ngan aya hiji hal anu rada aneh. Ari Mang Udin teh tukang nguseup tapi tara meunang lauk kitu teh nya. Nah gitu. Mun meujeuhna meunang mah sok meunang eta ge. Ngan teu salawasna lauk. Kadang-kadang meunang senal. Kadang-kadang menang kantong plastik gitunya, kadang-kadang menang dahan kai, pernah oge menang sendok. Tapi sasakali mah kungsi menang sendal bari jeung sapotong. Bari jeung sendalna teh ngan hiji. Nu hiji deui mah teu kapanggih nya. Tuluy cek Mang Udin kieu palawargi. Eta sendal pasti boga pasangan. Ngan pasanganna keur nguseup di tempat sejen. Mang Udin boga pamajikan palawargi. Ngaranna Bi Eti. Ari Bi Eti teh awewe anu sabar. Ngan kasabaran Bi Eti teh lain teu aya tungtungan. Pasti ngaran-ngaran jelema kasabaranna pasti aya tungtungna nya palawargi. Atuh dina hiji mangsa wanci panon poe karak naek. Mang Udin geus siap rek indit nguseup. Bari jeung geus disiapkeun sagalana nya, emberna geus dibawa, jejerna geus dibawa, eupana geus dibawa. Sagala geus disiapkeun. Ngan aya hiji anu can disiapkeun, laukna. Pan si eta mah tara meunang lauknya. Sabab laukna can aya. Leo sama Mang Udin teh rek indit keluar imah. Tuluy Bi Eti nanya, "Bade ka mana, A?" "Naon?" "Bade ka mana, teh? Bade ka mana, A?" "Oh, rek nguseup heula atuh ah Neng nya. Rek nguseup." "Nguseup naon atuh, A?" "Ya nguseup lauk atuh Neng, keur aku nguseup randa." Eta jol kana randa. Menang laukna moal. Atuh insyaallah. Kamari ge. Mah ngomong kitu. Atuh apaan? Kamari mah can waktuna atuh Neng. Pan nguseup mah ngawanci. Lauk mah ngawanci. Ari poe kamari can waktuna keneh. Dina poe ka tukang. Eta mah waktuna lauk keur salamat we atuh meureun nya. Bi Eti greget atuh palawarginya. "Ih, Akang. Jadi ayeuna waktuna saha?" Mang Udin ngajawab deui bari santai. "Insyaallah atuh Neng, insyaallah sugan waktuna kuringnya." "Lamun kitu, kuduna mah ayeuna meureun menang lauk atuh nya." "Pasti meunang atuh Neng." "Sabaraha?" "Teu bisa ditangtoskeun atuh Neng." "Kunaon atuh Mang?" "Apanan, laukna can musyawarah." "Musyawarah? Musyawarah jeung saha tuh?"
nya atuh jeung lauk deui, lauk anu sejena. Naon anu dimusyawarahkeun teh? Naha rek daek dicekel ku kuring atawa henteu? Kitu musyawarahna teh Neng. Bi Eti atuh ngahulang palawargi tuluy indit ka dapur bari mikiran kumaha carana eta lauk musyawarahnya. Mang Udin tuluy indit ka walungan. Sanggeus nepi manehna nengan tempat anu alus pikeun panguseupan palawargi. Ningali ka kenca, ningali ka katuhu, tuluy nempo hiji tempat anu piendaheun pikeun pamancingan. Caina rada tenang, tuluy Mang Udin ngomong kieu, ngomong sorangan. Tah, sigana mah di dieu tempat anu cocok mah ieu. Tempat anu pasti loba laukna nya. Tuluy manehna diu. Useup atuh dieupanan. Tuluy jejeurna dicekel bari ngalung ke belah hilir. Celom useup teh dianclomkeun ka walungan. Mang Udin ngadagoan 5 menit teu aya, 10 menit eueuh nanaon, 1/4 jam masih keneh eta jejer teu usik-usik. Tuluy Mang Udin ngomong sorangan. Aduh aing lauk ayeuna mah beuki pinter geuningnya euy. Bari manehna luak lieu ka cai, ka hilir jeung ka girang. Teu lila aya lauk liwat di jero cai. Katingali ku Mang Udin. Eta geuninganan aya lauknya euy. Sigan ngageuruah atuh. Mang Udin ngadeuketan nya tangtu laukna kabur. Da sieun teh nya meureun kageuruah ku Mang Udin. Euy, ngajauhan geus puguh kuring rek newak eta lauk. Kuring teh rek newak maneh lauk. Cek Mang Udin bari ngomong. Mun kuring jadi lauk teu hayang kudu hirup di walungan siga kieu ih. Mang Udin mah sok ngomong sorangan, ngomong siga lauk anu boga pikiran palawargi. Tuluy Mang Udin pindah tempat, nguseup deui. Tuluy ayeuna mah jejeurna usik. Ditarik karasa berat. Mang Udin atuh langsung sumangetnya. Nah, ieu sigana mah ieu dipacak atuh palawargi ku Mang Udin. Berat euy, berat. Waduh, sigana mah bahadag ieu euy. Mang Udin geus ngabayangkeun yen jejeurna bakal meunang lauk anu gede. Sigana mah ieu lauk bahadag, lauk emasnya ditarik ku Mang Udin. Atawa sigana mah meureun gurame euy. Terus ditarik eta jejer. Meureun. Ieu lauk teh bisa ngerobah kahirupan urang euy. Lamun dijual mah teu mahal ieu lauk. Tungtungna useup kaangkat. Anu kajadian naon palawargi? Useup teh lain ngan seukur lauk geuningan nu kaangkat teh. Tapi Mang Udin leuleus. Sabab anu ditarik teh lain lauk anu beunang, tapi nadahan kai palawargi. Mang Udin cicing tuluy ngomong. Euy, lauk ayeuna mah geus robah bentuknya euy. Tungtungna Mang Udin teu meunang lauk hiji-hiji acan. Datang ka sorenakeun Mang Udin balik. Atuh tangtos Bi Eti geus ngadagoan. Da hayang geura-geura masak eta lauknya. Di kajauhan Bi Eti geus ningali ember. Eusina teu pati matak deuwas. Sabab Bi Eti geus nyaho yen Mang Udin pasti mau meunang lauk gitu. Tuluy Bi Eti nanya, "Meunang laukna teh?" "Meunang Neng." Bunga atuh nyebut beunang teh nya. "Mana laukna?" Mang Udin tuluy muka ember. Aya hiji dahan kai. Bi Eti ningali kana jero emberna. "Naon Neng?" "Ieu lauk." "Encan." Bi Eti rada luas. "Encan naon,
Can jadi neng. Eti tuluy nyengir. Jadi naon atuh kayuna can jadi lauk. Eti nepak tarang. Mang Udin mah lamun teu bisa ngajelaskeun manehna sok nyin istilah anyar kitu paluargi. Tuluy datang ka isukna Mang Udin rek nguseup deui. Tapi Eti geus teu sabar sebenarnya mah. Sabab manehna hayang ngilu. Naon atuh neng? Poe ieu mah neng rek nilu ulah rek naon atuh? Kunaon kitu Neng, nguseup teh pagawean lalaki. Gitu? Laukna lalakinya? Mang Udin cicing dikitukeun mah. Terus lamun laukna awewe kumaha? Saha nu rek nyekelan laukna? Pan sanes muhrimna Kusabab Mang Udin teu bisa ngajawab. Mang Udin eleh ku hiji pertanyaan Eti. Tungtungna Eti milu kawalungan atau paluarginya. Tuluy maranehna nepi kawalungan. Mang Udin neangan tempat anu pi endaheun pikeun panguseupan. Eti nuturkeun. Tah di dieu beneng urangnya, di dieu sok calik di dinya tah. Eti diuk. Useup dialungkeun. Barang celom 5 menit teu meunang, 10 menit teu meunang. Tuluy Mang Udin nyarita. Neng nya kieu nguseup teh teu gampang neng. Lauk teh kudu dipikaharti ku urang neng. Atuh Eti cicing teu ngajawab. Mang Udin beuki ngomong. Jadi urang teh kudu nyaho neng kana kebiasaan lauk. Eti tungtungna nanya. Ari geus nyaho kana kebiasaan lauk kitu? Encan, meureun ukur ngojai kebiasaan mah neng. Eti tuluy seuri. Atuh naon? Lain dikojayan bae ku Gerak kojayan ka itu Tulila. Bari hawaku ambak teu bebeunangan, Mang Udin ngegebrus ka eta walungan bari ngojai kawas lauk. Tuluy Eti nyokot jejerna Mang Udin. Rada ngageser saeutik ka tempat anu teu dikojayan ku Mang Udin. Tuluy useup dialungkeun. Kakarak ge celom lauk. Celom eta jejerna diancelomkeun. Tulila atuh giriwil. Eti menang lauk palawargi. Mang Udin ukur melong. Bari diuk dina batu. Eti nyabut eta lauk. Mang Udin masih teu percaya eta Eti menang lauk. Neng, kumaha eta carana neng? Asuh diuseupan atuh gerakku dicaplok diuseupan apa na kita disami diuseupan neng? Nya. Bari seuri leutik siga ngalelewe Mang Udin nya. Eti teh. Kunaon ari kuring teu meunangnya neng? Meureun lauk terseupeun ka mah. Atuh tuluy we diomongan kitu ku Mang Udin, ku Eti. Mang Udin ngarasa dihina nya. Teu mungkin atuh neng. Piraku terseupeun laukna ka Pana anu tukang ngusut unggal poe. Teu mungkin Tuluy Eti ngomong deh. Sok atuh geura buktikeun geura ku Tuluy Mang Udin nyokot deui jejer ti Eti. Dialungkeun ka walungan jejer teh. Katingali lauk pating burisat kalalabur. Mang Udin ngalung deui ka tempat lauk anu tadi kabur teh. Lauk ukur ngucibek dina cai siga anu ngalelewe Mang Udin. Atuh katilu kalina hawaku ambek. Saterang kebek sakuat tanaga Mang Udin ngalungkeun useupna. Bleng! Barang dialungkeun, sing horeng usupna ngait kana suku sorangan. Mang Udin luncat bari nyeri, hampir-hampiran digebrus kana ruyuk anu pinuh ku daun pulus. Eti ukur seuri ningali kalakuan salakina nya palawargi. Tuluy Eti ngomong. Kumaha meunang? Mang Udin ngomong bari ngabenerkeun tali useup bari nu pagujud, bari kukulutus bari jemotrotnya. Aya meunang neng? Menang naon atuh Suku aing neng. Tah palawargi ti harita Mang Udin ngarasa harga dirina ragrag beureunan.
pamajikan menang lauk tapi dirina ukur menang kawirang. Mang Udin tuluy nyusun strategi anyar geuninganan kieu cenah. Neng, Kulan urang ayeuna mah kudu ngabagi tugasnya. Urang bagi tugas ayeuna mah lah. bagi tugas kumaha Neng anu nguseup, aa anu ngaliwat. Tah jadi paluargi Mang Udin jeung Bi Eti teh niat nguseup bari ngaliwat di sisi walungannya. Kacida endahna atunya. jadi kuring anu digawe ngalauk itu kuring anu nguseup Nya heuh atuh. ari Atuh kuring anu ngatur sagalana Neng. jang naon teu kamari atuh menang lauk ujug-ujug ayeuna wani ngatur eneng Hari si Neng apa nangka pamingpinan mah apan teu kudu ku anu menang lauk wungkul atuh Neng. Biar seuri. iya tuh eta mah apanan teh kepala rumah tanggi sanes kepala tukang nguseup Gitu cik Bi Eti teh. Tuluy Mang Udin bungah meureun sabab Bi Eti satuju. Jadi anjeun satuju ieu Neng. Neng anu nguseup, anu ngaliwatnya. nya sok lah kadieun usupna abi nu nguseup Teu lila Bi Eti nempo hiji tempat anu loba lauk. Tuluy manehna nguseup, useup dialungkeun. Barang celom, bener atuh. Teu lila eta Bi Eti nataran lauk, aya lauk badag anu ngadahar eta eupana. Diangkat atuh berat pisan eta jeujeur teh nya. Bi Eti narik eta jeujeur, ditarik saterang kebak teu kuateun. Tuluy buru-buru atuh Mang Udin mantuan, keproseh. Aduh, berat Neng. Berat kieu atuh ieu, berat teuing ieu berat. Atuh pasti ieu badag ieu Neng. gerak tarik tarik Mang Udin narik saterang kebak. Hayu tarik Neng. Hiji, dua, tilu. Wah, beuki ditarik eta beuki berat. aduh beuki berat geuninganan Ditarik saterang kebak deui. Beunang atuh lauk teh. Ditarik bebarengan bari diangkat kucibak kejebur lauk badag keangkat. Tangtu Mang Udin bungah. Alhamdulillah Neng. Alhamdulillah lauk ieu gede pisan geuninganannya. Bi Eti ukur seuri. Mang Udin nyakel lauk bari leungeunna ngagewiging lauk bari legeg teh geuninganannya. Neng, tuh tingali Neng. kulan Geus kabuktian ayeuna mah Neng. naon teh Urang teh geuninganan tukang nguseup anu hebat Neng. urang lo aja kali Cek Bi Eti teh bari merengut etanya tarang Bi Eti teh bari ngaleleye Mang Udin. Tuluy Mang Udin ngajawab, atuh nya urang dua Neng, urang teh hebat geuninganannya, tukang nguseup hebat urang teh Neng. apanan neng anu nguseup teh mangan ukur betot jujur ieu ukur narik neng mah neng anu nguseup nama Atuh nya bener. Eta teh bagian anu pangpentingna Neng dina kerja sama tim teh Neng. Bi Eti neuteub. naon eta anu pangpentingna teh Atuh penting pisan Neng doa jeung ridho ti salaki. Neng moal matak menang lauk lamun teu menang ridho ti mah. Gitu. Pinteran ngajawab nama Mang Udin teh nya. Bi Eti ukur nembal seleutik. Tuluy palawargi Mang Udin jeung Bi Eti balik mawalau gede eta. Mang Udin geus ngarasa jadi jawara. Sapanjang jalan ngomongna teu eureun-eureun. Neng, ayeuna mah geus manggihan Rusiah dina bab panguseupan mah. naon eta teh Nu kahiji, urang ulah loba usik. terus Ulah loba ngomong. terus deui naon Lamun lauk ngadahareupan, geuwat pacek jejerna. Pacek saterang kebek jejerna, satarikna sagagahna. eta mah pan kuring ge tadi kitu kawas kitu
Atuh nya bener kan, bener sebenarnya namanya. Nya, terus naon pelajaran anu kuat menang ayeuna? Tuluy Mang Udin cicing tengah jawab. Ngejentul sabaraha detik. Kieu Neng, sabenerna mah lamun pamajikan ngilu nguseup lauk leuwih gampang menang. Eta pelajaran mah pikeun kuring. Beti seuri. Jadi Nya, jadi isukan Neng ngilu nguseup deui sareng Aa. Ari AA Atuh Aa rek ngadoakeun bari gogoleran weh di sesompang. Urang nyeun sesompang sisi walungannya. Beti tuluy eureun leumpang atuh. ih AA Bari rek ngagebug Mang Udin. Mang Udin gancang lumpat ka imahna bari manggu lauk badag dinu tak-takna gitu. Tah palawargi ti harita Mang Udin masih keneh jadi tukang nguseup nya. Ngan ayeuna mah lamun rek nguseup manehna tara indit sorangan, sok ngajak Bi Eti. Sabab Mang Udin geus sadar hiji hal, lauk teh bisa ditipu ku eupan nya. Lauk teh bisa ditipu ku eupan, tapi pamajikan mah teu bisa ditipu ku omongan. Mang Udin mah memang resep nguseup gitunya, memang tukang nguseup. Tapi lamun Bi Eti geus ngomong kieu ngomongna teh. lauk mana? Lauk aya Neng Mana? di walungan. Terus nah tadi dibawa Sieun Neng, sieun kunaon? sieun ku Neng cenah ge. Gitu kalau lagi. Kunaon sieun ku Neng? Sabab lauk ge nyaho, lamun nepi ka imah eta lauk bakal jadi dahareun. Di Eti seuri. Atuh Mang Udin oge seuri duaannya. Tapi palawargi tungtungna Mang Udin tetap kudu balik deui ka walungan sabab eta kahirupan anaknya. Tuluy isukna Bi Eti pasti ngomong deui. Lauk urang geus beak. Mang Udin tuluy sok ngajawab. Muhun Neng, bari ngaleos poe jejeurnya. Atuh ari arek ka mana? Rek nguseup atuh Neng, bakal menang. Nguseup bakal menang moal kira-kira cek Neng. Duka atuh Insya Allah lah Neng, pokokna mah lamun teu menang lauk minimal atuh menang pengalaman. Gitu nembal Mang Udin teh. Bi Eti atuh nembal bari ku kulutus. pengalaman mah teu bisa diasakan. Dahar jeung kudu beluncak ka ditu Jung. Mang Udin mikir, tuluy ngomong, nya geus arek nguseup deui nya. Bari ngaleos neangan cacing jeung pi eupaneun. Tah kitu palawargi. Eta Mang Udin tehnya, Mang Udin jadi lalaki anu hirupna antara jejer useup, walungan, lauk jeung tangtu pi omongin pamajikanana wae gitu tah. Tapi sanajan kitu Mang Udin jeung Bi Eti tetep hirup rukunnya. Sabab dina rumah tangga anu penting mah lain saha anu menang lauk. Anu penting dina rumah tangga eta nyaeta ulah nepi ka lauk asa menang urang. Tah kitu palawargi. Tah gitu. Alhamdulillah sakitu panginten eta carita Mang Udin si tukang nguseup palawargi. Pamugi janten pangbebrah manah panglipur kalbu tiasa ngahibur palawargi sadaya anu nuju laleson dina wengi ieu. Atuh pamugi deui ieu carita aya bahan pienteungan urang gitu tanya. Naon lah pokona masuk mangga palawargi sadaya anu tiasa nyimpulkeun naon amanatna dina ieu carita. Sakali deui hapunten anu kasuhun hampura diteda sim kuring sanes bibisaanan. Lebih pisan tina sae mah sim kuringan ukur geduh pangaresep palawarginya. Hapunten samudaya kalepatanana. Hatur nuhun parantos ngadangukeun. Dugi ka dieu cag sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulah hilap di subscribe nya. Hatur nuhun.